Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang deui sareng Bapak Yanwar Yusuf dina pelajaran basa Sunda khususna kanggo kelas 7 SMP Puldeui Al Muhajirin. Dina pertemuan ayeuna insyaallah urang ngabahas bab anyar nya santos kamari urang ngabahas ngeunaan paguneman. Ayeuna urang bahas bab anu anyar nyata bab 2 ngeunaan kaulinan barudak. Mung sataacan dikawitan mangga seperti biasa kanggo pengabsenan tiasa langsung ditulis di kolom komentar ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Oke, sataacan dikawitan oge mangga dibuka heula buku paketna nya. Langsung dibuka ke halaman 18 ngeunaan materi pokok kaulinan barudak. Sok mangga dipersiapkeun heula. Dina zaman digital seperti ayeuna, alat komunikasi geus loba pisan nya. Dek di kampung, rek di kota, arek nu kolot atawa budak pasti geus moal aneh deui karena anu disebutna komputer, HP, tablet, atawa laptop. Nah, anu kiwari mah sok disebutna nyaeta gadget ya, atawa gadget ya, atawa smartphone lah gitu ya. Nah, selian dipikeun keperluan komunikasi, dina alat-alat anu bieu teh bisa oge dipake pakakas atawa banda kalangenan atawa kaulinan khususna pikeun barudak. Nah jadi salianti komunikasi teh biasana gadget atawa smartphone oge bisa dipake ajang kaulinan barudak. Nah ku ngagunakeun eta alatnya barudak bisa ngaakses rupa-rupa kaulinan atawa bahasa nama game nya bisa contoh PUBG atau nu rame gitu nya jeung sajabana nya. Nah bari jeung teu matak ripuh nya ripuh teu hese gitu nya kudu kaluar ti imah atawa kudu aya batur. Jadi cukup di imah main sorangan urang geus bisa main gitu nya atau ulin. Anu pikeun kolot oge nya asa seneng nya jang orang tua ge biasana seneng nya bisa budakna jadi betah di imah henteu jarambah ulin matak pika melangeun. Nah ya jadi fungsina HP memang salah sahijina nyata urang jadi sok cicing we di imah jeung tara ulin ka mana-mana nya teu jarambah pangitnya. Tapi ku cara kitu teh ngabalukarkeun barudak jadi kurang sehat lahir nya jeung batin. Nah ya jadi disadari atawa henteu nya ku teknologi leuwih canggih nya ayeuna urang jadi antisosial cicing we di imah main HP wae nu matak naon nu matak jadi kurangna sehat jeung lahir jeung batin nya. Lahir kurang sehat lantaran kurang gerak da cicing we di imah sedengkeun batina kurang sehat lantaran kurang pengalaman ya. Jadi apana teh dunia luar teh teu apal ngan apal teh dunia di imah we gitu nya tada kumargi tara ka mana-mana wae tara ka mana-mana gitu nya. Nah salian di HP anu bisa ngadownload game yang sajabana saleres nama kaulinan barudak teh estuning rupa-rupa pisan atawa loba jenisna kaulinan barudak teh. Nah nu mana kaulinan barudak saleres nama kudu ngawengku atawa kudu miboga 3 unsur nya. Naon hungkul unsur anu penting teh nya? Kahiji nyaeta unsur hiburan, anu kadua nyaeta unsur gerak, jeung anu katilu nyaeta unsur atikan. Nah ayeuna pamain HP aya teu unsur hiburanna aya teu Pak unsur gerakna aya mungkin saeutik-saeutik mah nya ngagerakeun panangan. Nah aya teu unsur atikanna. Nah di dieu nya hidap kedah apa naon wae sih anu kalebet kana unsur hiburan, naon wae sih anu kalebet kana unsur gerak, jeung naon wae sih anu lebet kana unsur atikan. Nah nu kahiji di dia aya unsur hiburan. Nah dina kaulinan barudak unsur hiburan biasana di dieu
dicirian ku ayana kakawihan atawa lagu-lagu anu digunakeun. Contoh misalnya lamun urang arek meng sumput pasti mimiti teh urang cingciripit heula atawa kacang-kacang panjang. Nu mana dina cingciripit pasti aya unsur lagu. Nah eta hiburan. Anu kaduanya eta unsur gerak. Nah ya, naon di dieu contohna apa unsur gerak? Nah unsur gerak di dieu aya lempang, lumpat, ngajleng atawa luncat. Nah nya eta teh lebet karena unsur gerak atawa olahraga. Nah jadi lamun misalnya ayeuna urang main HP gitu nya, main HP. Unsur hiburanna oke aya nya. Tapi unsur gerakna aya teu? Henteu. Margi urang cicing hungkul di tempat anu gerak teh ngan panangan hungkul. Nah eta mah teu lebet karena unsur gerak. Nah jadi kaulinan barudak mah kudu aya unsur gerakna anu mana aya lempangna, lumpat, ngajleng atawa luncat. Nah ya olahraga. Nah anu katilu nyaeta unsur atikan. Nah ya unsur atikan naon di dieu? Misalnya teh contohna di dieu dituliskeun ya sangkan barudak mibanda jiwa satria, jujur, bisa digawe bareng jeung anu lainna. Henteu hayang menang sorangan serta bisa silih ajenan. Artina silih ajenan teh nyaeta bisa saling memberikan pengajaran. Nah, gitu panginten unsur-unsur anu aya dina kaulinan barudak anu memang ayeuna atawa kiwari henteu aya nya dina dunia urang sebagai dunia anak nya anu urang mah ngan aya tanda teh HP we jeung HP. Nah nya sakali-kali coba urang ngalakukeun kaulinan barudak anu memang ngabogaan tilu unsur tadi nya unsur hiburana aya, unsur gerakna aya atawa unsur atikana oge aya gitu nya. Nah contohna naon sih Pak kaulinan anu memang ngabogaan tilu unsur anu tadi. Contoh misalnya urang meng sumput tadi nya bener teu meng sumput ngabogaan unsur-unsur anu kumaha disebutkeun tadi ya urang tinggal meng sumput ya unsur hiburana atawa di dieu unsur hiburan teh nyaeta ditandaan ku lalaguan. Saencan urang main sumput pasti urang osok ieu jeung jiripit atawa cang-cang panjang. Dina jeung jiripit nya prak-prakanana teh dinanyikeun nya contoh cing jiripit satulang sabajing saha nu kajepit tunggu lawang. Nah eta hiburanna nya unsur hiburanna. Terus unsur gerakna aya teu? Aya. Sanggeus ditentukeun saha nu jadi ucing nya urang langsung nyarumput nya jeung lamun arek nyarumput pasti dihitung tah ku si emengna teh ku si ucingna teh. Nah hitung 10. Nah supaya kumaha carana urang teu kapanggih urang pasti buru-buru lumpat neangan tempat panyumputan. Nah eta unsur gerakna. Nah unsur atikana naon? Nah unsur atikana misalnya dina meng sumput aya aturan teu meunang leuwih ti sabaraha meter nyumputna. Nah jeung urang mengikuti eta aturan. Nah eta lebetna kana atikan. Nah jadi contoh kaulinan barudak nya bareto nya eta ngabogaan tilu unsur anu penting gitu panginten. Nah salianti eta aya di teu Pak selain main sumput aya deui nya contohna main galah nya terus main oray-orayan nya terus main congklak jeung sajabana. Pasti sadayana ngagaduhan unsur-unsur nya anu aya dina kaulinan barudak gitu ya. Oke ayeuna buka halaman 20. Jadi aya kandaga kecap nya mangga ditinggal nya aya kecap kahiji aya kecap anggang teh nyaeta jauh. Nu kadua aya kecap cingogo teh naon nagog nya atawa jongkok bahasa Indonesia namanya. Terus aya jalantah. Nah ya jalantah teh naon? Jalantah teh nyaeta minyak urut ngagoreng. Terus aya jaringas teh nyaeta rikat. Nah terus aya di linghas teh nyaeta hese ditewak. Anu katerakhir nyaeta lindeuk teh babari ditewak. Nah eta panginten kandang kecap anu aya kaitanna jeung kaulinan barudak nya. Nah oke kanggo minggu payun urang masih ngalajengkeun deui materi ngeunaan kaulinan barudak nya kanggo
pertemuan ayeuna dicekapkeun sakieu wae nya. Sakali deui satanjeu tutup mangga kanggo hidup sadayana pengabsenan tong hilap langsung dituliskeun di kolom komentar we nya. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten bilih kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.